Para mitra urang lajeng geni hanca dongeng nujudna kasarung kasayang maung karangan Kiliksa dina bagian ke-22. Manggeng aturkeun nuhun kasuguri kaum dangu sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga para mitra nyangakeun bae kawargi-wargi mangja di mana we linggihna. Mugi-mugi urang salamina idina ginanjar kawilujengan salamina keing panangtayungan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga para mitra kasarung kasayang maung karangan Kiliksa urang lajeng deui mugi-mugi tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Dupi nu kasebat angin barat cenah para mitra sadaya. Angin barat nyata angin anu datangna ti belah kulon. Angin barat namina ti belah kulon. Angin datangna ti kulon cantos kawetankeun para mitra kitu nya biasana ti kulon kawetankeun tangtos lagi angin nu datangna teh eta namina angin para mitra barat. Janten angin anu ngagelebug nyaeta anu gedena ti daerah daerah kulon tanapi barat namina angin barat. Dongeng nu judulna kasarung kasayang maung karangan Kiliksa dina bagian ke-22 urang lajengkeun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya sumangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu judulna nyaeta kasarung kasayang maung karya Kiliksa. Dongeng kahaturkeun etang-etang pangbeberah manah atuh para mitra sadaya mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Dongeng parantos dugi kanalika basuri dikantunkeun ku bojona mulih ka jati mulang ka asal. Ieu mah kijalaran anjeunna bojona teh nyaeta dicanak ku siluman buta hejo teh kitu para mitra. Janten salajengna atuh basuri teh anjeunna bade mundur tulung ka aki giri mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Gancangna carita para mitra sadaya nyaeta teh sanes. Basuri anu harita inditna ningalkeun lemurna geus aya di satengahing perjalanan. Panon poe moreret panasna kacida malah mah basuri geus mandi kesang maseuhan sakujur awakna. Sababaraha lembur geus kaliwatan di antawisna bae Ciherang lembur Ciherang segala. Ciherang mah jalan anu bade ka ieu ka mana? Sagarahiang. Cikeruh, Cibening, Cikaso, Lego, Pasir Ipis, Haur Geulis, Gunung Kapinis, Canukur jeung Daya Luhur. Kira wanci geus tengah poe serog basuri anyog ka hiji lemur. Nu katelah gunung datar. Di eta lemur kasohor loba tukang jagal suku opat. Di antarana bae nyata sapi, muning, domba, embe jeung kuda. Malah teu matak heran lamun di lemur gunung datar loba warung sate jeung nu dagang daging atah. Kulantaran basuri tadi isuk can sasarap heula. Katurug-turug tas lumampah kacida pisan jauhna. Atuh kacida basuri laparinana. Beuteung karasana panas bakat ku lapar. Atuh karasa lapar luar biasa pejit nigeus asana pel kana tonggong ceuk paripaosna. Barang geus aya di jero lemur gancangna carita. Basuri neangan hiji warung anu sakira pantes jeung kahayangna, luyu jeung kahayang jeung cocog. Sanggeus manggih sup basuri asup ka hiji warung nu loba dagingna sarta pok basuri nyarita ka pelayan nu geus siap ngabagiakeun tatamu. "Jang, ka dieu jang," ceuk basuri bari ngagupayan. "Oh, mangga juragan bari aya pamundut naon? Palai sate atanapi soto?" ceuk pelayan bari dodongkoan. Ngadeuketan ka basuri. Da memang pikeun anu dagang mah langanan teh adalah raja. Anu rek meuli dianggap raja teh saestuna ku manehna. Lantaran eta teh anu bakal mere kahirupan pikeun manehanana. Meuleum sate setengah mateng jang, ngan sameme sate asak ngentah heula cikopi sagelas. "Oh mangga juragan, kaya antosan sekedapnya," ceuk pelayan bari leos ninggalkeun basuri. Demi maksudna rek nyadiakeun pesenan basuri teh.
Ari Basuri bari ngadagoan sate jeung cai kopi. Pelenyun udud surutu bangun nikmat naker. Haseup mulek ngadalingding seungit ka ambeuna ku batur. Teu lila jual pelayan datang bari mawa ci kopi sagelas. Ci kopi lekoh naker. Sok ditunda hareupeun Basuri bari pok nyarita. Sumanga nyangakeun juragan. Dupi satena bade ngadamel sabaraha puluh juragan. Ceuk eta pelayan nanya ka Basuri. 100 jang kade ulah asak teh nya. Jeung loba teuing gajina anu sok teu ngeunah. Jawab Basuri kalem we para mitra sadaya manehna mah. Teu itu para mitra nepi ka 100 pesen. Teu nyahoeun yen caritaan manehna teh matak pikaheraneun batur. Nya nu pangkagetna mah si pelayan nu harita nanya ka Basuri. Lantaran kakara harita mangih nu jajan sate ngenta 100 tiir keur soranganeun. Da biasana 100 tiir teh sahenteuna keur sakulawarga atuh kana genep kulawarga mah. Ai harita mangih jelema make jeung menta sate 100 tiir. Kulantaran ngarasa kaget, pok pelayan nanya deui bising salah. Bade dituang di dieu sadaya juragan sun. Atanapi bade dibungkus sapali sun. Bilih bae bade dicanak mulih kanggo ngintun urang kali kitu tah. Ceuk pelayan bari teu weleh dodongkoan bakat ku hormat. Ari Basuri sanajan nu nanya sakitu hormatna ge kalah kagantawang nyarekan bari melotot. Budak balagu. Caritaan maneh teh sabenerna mah jigan heueuh alus meni murwakanti tapi pertanyaan maneh teh teu make polo. Sakuduna mah lamun kami ngenta 100 beres 100 montong loba tatanya. Lantaran kami geus slap ari ieu. Buru-buru sadiakeun sing gajang. Ceuk Basuri bari muncereng ka pelayan. Atuh pelayan teu wani deui nyarita gancang ngaleos bari gagerentes sorangan jero hatena. Dasar manusia teu gableg polo. Ditanya sasopan-sopan kalah malik molotot bari nyentak. Tayoh kapatutna manusia teh. Tapi lah sok sanajan kitu da ari ngaladangan mah keukeuh wae sopan jeung hormat. Kumaha nya urang teu meunang. Urang teh teu meunang hartina mah. Naon teh kitu artina mah nyarekan ka langanan. Nyarekan ka langanan berarti urang teh meureun ngurangan duit atawa ngurangan rezeki komo ieu nu meulina 100. Bari ngagerentos jero hatena para mitra sadaya tuluy atuh pelayan teh. Meuleum sate pesenan Basuri. Panon Basuri teu daek cicing gawenangan gular-giler bae bari ngalepus udud. Ret kana daging domba nu ngagantung di pojok warung. Basuri meni kumerot bari neureuyan ciduh kabita ku daging nu masih keneh seger. Tapi ka era masih keneh aya keneh nyang karuk dina hatena. Sanajan kabita ge ditahan bae kalah ngabebenyokeun maneh ku udud surutu bari ti koro lok-lokan ka luhur kana. Teu kungsi lila para mitra. Pelayan geus datang deui bari nangeui sate 2 piring gede. Lantaran 100 tiir mah teu mah hisa piring da meuni ngahunyud. Sok eta sate ditunda hareupeun Basuri bari nyarita. Mangga nyangakeun juragan. Jawab Basuri bari ponok tegeug. Jiga nu ngambek sarta kadebuk ngeduk sangu nu geus sayagi dina boboko gede. Sabab lamun jajan sate di dinya nu diitung jeung kudu dibayar teh ngan satena bungkul. Geus kitu mah deker Basuri ngamimitian ngahanca sate nu numpuk dina piring. Belewak sate satiir dihuapkeun kabeh. Surudut tiirna dibatot, kalawang dibalangkeun kaluareun warung. Camuil. Ngan 2 kali camuil ge para mitra, 3 kali camuil lak diteureui. Kop nyokot di satiir terus dihuapkeun ka wastadi. Kitu jeung kitu salilana nepi ka beak bersih, sate teh teu nyesa satiir-tiir acan. Sanggeus beres ngahanca sate 100 tiir, gero Basuri nyalukan ka pelayan nu keur colohok ngabandungan Basuri. Pelayan, kadieu sakedeung euy. Ceuk Basuri bari kumetap ngaletakan bibirna. Pelayan gancang nyampeurkeun rusuhan. Bade mulut naon deui sun juragan? Ceuk pelayan nanya deui ka Basuri bari molohok lantaran kaget. Sabab Basuri teh kaitung ngarapekan ngadahar sate 100 tiir meningan sakilat. Meuleum dejang 100, buru-buru ulah lila teuing. Ngarah teu gantung teureyeun. Jeung teu kudu asak teuing lah ngarah tereh mah. Mun perlu mah asal haneut we. Ceuk Basuri bari regot nginum menilek-telek. Teu mah hisa cangkir gede. Ari pelayan pok nyarita bari nyokot piring wadah sate.
Mangga juragan tangtos wade dienggalkeun ku abdi. Jawab pelayan leos ninggalkeun deui Basuri, muru ka tempat pameuleumman sate. Sadatangna ka tempat pameulean sate, pok nyarita haharewosan ka baturna nu keur niiran daging. Tong. Ari ceuk maneh. Manusia nu robog ngahakan daging manusia teh. Rokon daging badangan ngahakan dagingnya. Oh, namanya mah ngomong teh lain lagi daging manusia meureun. Heueuh lain. Artina mah manusia naon teh euy ngaranna? Nah buta atau mau euy? Cik jawab. Tapi ulah teh teuing bisi kadengin ku manusana. Cek pelayan bari mantuan ieu sate ngararada gancang. Hari nu disebut otong teh pok ngajawab heula bari mencrong. Oh nya sakitu lah. Nah lalampahanna teh euy. Cemal otong sarua ngaharewos hampir teu kadenge. Itu tuh. Itu nu keur diuk bari udud. Jangan saurang nu jajan teh euy. Ayeuna mah tapi jajan mah royal. Jeung mata kaget teh euy aing mah. Eta 100 tiir mendingan sakoteap euy. Tuh mata kaget kumari si laing. Cik otong bari beras-beras niiran daging nu meunang ngeuretan sagede-gede kaleci. Ari pelayan pok ngomong bari gogodag. Wah, pokona mata kaget lah. Sabar menit eta manusia geus sanggup ngadahar 100 tiir sate. Jabat ti kitu ayeuna manehna ngenta deui 100 malah ulah sakting cenah ngarah tereh sarta mun perlu asal haneut we kitu teh euy nu matak kaget euy cek deuk euy. Oh, nah atuh sese teuing urang bere atahna we tulang aja sekalian maneh tere ongko cik satujun teu. Wah, ari kikituan mah teu wani euy lantaran eta manusia teh galak cieuna teh. Pada dewek tatanya meni walotot euy. Komo meureun di paraban sate ata. Mana temen ambakna ka dewek. Boboa dewek meureun di Surilam ku manehna euy. Adi-adi sadaya terang di Surilam teh. Sebat di Surilam teh nyata hiji panghinaan. Dampal suku nu di naon teh dipasangkeun kana beungeut teh. Surilam. Penghinaan, hiji hinaan gitu. Oh, entong atuh teu wani mah. Sok atuh gancangan iran kana Mas Tere. Buru-buru sodorkeun ka manehna. Hayang nyaho lah ngenta deui eta moal ieu. Dewek rek siap-siap bisi ngenta deui. Cek si otong bari leungeunna anger pakupis ni iran sate. Pelayan pok ngajawab deui. Ulah mun ngenta kumaha? Nya bere we nah. Ulah dibeuleum lah. Sodorkeun we atahna yang nyaho dihakan tawa moal. Lamun dihakan teh tela lain manusia. Lain manusia waras nu kitu teh. Satuju lah. Dan kumaha nyodorkeun nya? Si dewek mah euy si diambak. Oh, rapan bagian maneh pelayan. Uing ngapan geus puguh bagian iran jeung meuleum. Ari sagala ge kudu ku uing mah rugi atuh lantaran honor mah kudu dobel. Kumaneh we anger pelayan. Dewek nu bagian meuleum jeung bagian niiran. Cek si otong. Manehna teu daekeun ari kudu nyodorkeun sate atah mah atuh pok nu boga tugas jadi pelayan nyarita deui. Ieu mah sakali we euy ayeuna peda nyodorkeun sate atah. Dari ngalayanan manusia nu waras mah dewek ge teu hoream atuh da model kieu mah euy. Sok lah adikeun lah tah meunang niran urang keur ieu beuleuman. Urang gancangkeun lah. Meh tere beres jeung urang buru-buru bikeun deui. Oh nya sok atuh ulah waka parere omong matak jauh mah pajauh mah. Ceuk otong bari nyodorkeun sate beuleumeun ka pelayan. Geus kitu mah jep duanana teu ngaromong deui. Lantaran dununganana nyaeta nu boga warung sate nyampeurkeun. Tapi teu ngomong manehna teh ngan saukur tempat tempo sakedeung leos balik deui. Ari otong jeung pelayan teh geus beres nyadiakeun sate 100, tuluy dibawa ka hareup disodorkeun ka Basuri. Bari nuna sate dina meja pok pelayan nyarita. Mangga juragan nyangakeun. Ceuk pelayan pondok bari leos ninggalkeun Basuri nu geus siap rek ngahanca sate. Hari pelayan gek diuk dina bangku paranti manehna bari nempokeun Basuri anu ngadahar sate. Sajeroning diuk teh panon teu rarat-reret kanu sejen. Neuteub bae ka Basuri. Basuri geus mimiti deui ngadahar sate meni cacamuilan bangun nu kacida laparna. Malah bakat ku hayang tere seubeuh jigana teh meni dua tiir sakali ngahuapkeun. Pelayan jeung nu boga warung colohok bengong olohok mata simeuteun. Para mitra ningali kalakuan Basuri malah si pelayan pok ngomong jeroning hatena. Uluh. Tetela euy. Lain manusia waras ieu mah yeuh. Mun itu disangguan ngadahar sate teh nya. Kacida mah hiwa ieu mangkeluk teh yeuh. Wah, kitu aden-aden pangasuh mau mah. Ceuk pelayan nyarita jadi ngacapruk ka mana-mani.
lantaran kelakuan Basuri teu akur jeung nu sejen, tapi ari nu diomongkeun mah teu loba pikiran jong-jong we ngadaharan sate bangun kacida nimatna. Malah lila-lila mah cul sangu teh teu ditoel-toel acan. Basuri ngadeluk bae ngahanca sate menit teu luak teu lieur sarta dina waktu anu ngan sakilat. Hanca sate teh para mitra anu 100 tiir teh geus ledis. Eureuleu Basuri teurab. Tarikna keur panyana pelayan malah mun geus teurab tandana wareg, tapi nyalahan lantaran harita Basuri ngageroan deui. Pelayan, ka dieu euy. Ceuk Basuri bari ngagupayan ka pelayan. Panon ngadadak jadi beureum jiga nu rek ceurik para mitra sadaya. Sedang si pelayan di geroan teh teu kaleket gancang nyampeurkeun. Bari pok nyarita sopan naker. Cuma ngajuragan bade aya pikeun saeunaon deui sun. Tambah deui euy 100 euy. Buru-buru si Ganjang. Ceuk Basuri bari mureleng ka si pelayan. Si pelayan rada kasima pok ngajawab colohok bengong. Mangga juragan. Jawab pelayan bari leos balik deui nyampeurkeun ka si Otong tukang iran jeung tukang meuleum. Tapi samemeh pelayan nyarita ka Otong, kaburu ditoel ku tukang ti tukang kudununganana sarta pok dununganana nya ngaharewos. Rip, geus beak sabaraha tiir teh manusia teh. Ceuk tukang sate nanya ka pelayan anu katelah si Urip. Tadi mah nu disebutkeun ngaranna soteh canyaho nu ngaranna. Hari si Urip pok ngajawab. Pantos F200, Pak. Jauh kan nanging ayeuna teh masih keneh mundur 100 deui. Kumaha apa sian atarbi ulah juragan. Jawab si Urip bari neuteup ka dununganana. Atuh dunungan si Urip meuni colohok bengong ngadenge caritaan si Urip. Lantaran kacida kagetna sanggeus rada lila kakara nyarita deui. Ambuing. Nah, tuhaga teuing Rip. Rek mayar cenah moal manehna teh. Asa kakara kula mamanggihan nu kitu kalakuanana. Tapi demi pikeun ngajaga kehormatan warung sate anu geus kasohor teh berewe kadinya sok sakahayangna cumponan jawab nu boga warung sate bari ngaleos deui munceuk ayeuna mah bosna meureun para mitra. Sanggeus dunungan si Urip ngaleos pok si Urip nyarita ka si Otong. Tong. Teh lah euy ngenta deui si buta leutik teh euy. Pamentana anger 100 tiir kumaha geus aya kira-kirana. Oke daguan sakedeung tinggalna nambahan 10 deui. Ulah dibeuleum urang langsung we lah samaraan kawas biasa. Engnya ulah sate atah diakan moal. Ceuk si Otong beri pres niiran daging nu meunang ngeuretan. Digawena meuni geus tapisna keur bubuhan geus ahli. Teu sieun nojos ramo. Si Urip tugasna jadi pelayan pok deui nyarita. Tapi dewek mah euy hoream nyodorkeun lagi ari sate atah mah tong. Kumaneh we tuh ah. Da moal lila sakali ayeuna wungkul euy kuring mah ngenta bantuan ka maneh teh. Da biasana ge tara atuh. Kuring masih dicarekan euy. Ceuk si Urip teu wani nyodorkeun atuh pok si Otong ngajawab. Ulah ai maneh teu wani mah, ciku dewek heng nyaho lah. Ngamoknya ngamok lah. Moal matak begang sugan disentak sekali wae mah. Sok adiekeun piringna Rip. Ceuk si Otong bari nyodorkeun leungeun ka si Urip. Song piring wadah sate dibikeun ka Otong. Atuh para mitra sadaya, ari si Urip teu nyarita deui kalah melong we ka si Otong anu keur nyamaraan sate atah. Geus beres mah gidig harita, Otong init ka hareup. Nyata maksudna mah cenah rek mikeun sate teh ka Basuri anu geus ngadagoan di tadi mula. Para mitra kaum dangu, atuh salajengna gidig harita si Otong kahareup rek mikeun sate ka Basuri. Kalayan teu loba carita song sate atah dibikeun ka Basuri. Geus kitu leos si Otong ka tukang deui teu malire ka Basuri. Nempos sate geus sayagi cakakak Basuri seuri bangun anu kacida bungahna. Sorang ngagerem teu beda jeung seuri buta. Kaakanan hade pisan ieu mah euy. Katarima ku aing barudak. Syukur euy. Cek Basuri bari kadawak ngalabu sate sabeunangna. Aya meureun kana 10 tiir mah para mitra. Pelewak dihuapkeun rauk Basuri ngadahar sate atah. Bangun kacida ngeunahna. Malah anu anehna teh para mitra didahar jeung cucuk-cucukna. Didahar jeung tiir-tiirna. Atuh puguh nu boga warung sate jeung pagawena duaan colohok bengong. Colohok ngemang kadu sanes bobodohan.
nempok kelakuan Basuri jika nu kasurupan. Otong nu nyodorkeun meninga deg-deg nempok Basuri teh. Malah teu kudu dikomando rai bulu punuk si Otong, si Urip jeung dununganana ting puriding. Tapi sanajan sieun tiluanana teu aya nu incah tina eta tempat, sararea colohok bengong mata simeuteun, bari lalajo nu keur ngadahar sate. Sedeng Basuri jika nu geus karanyingan ku siluman buta hejo, sanggeus beak ngadahar sate atas sapiring teh, kalah kabeuki lapar jigana, lantaran harita Basuri terus nangtung, bari molotot kana daging domba nu ngagantung di pojok warung. Hari nu tiluan unur-unuran nempo Basuri nangtung teh, sok sieun Basuri ngaroga hala kamaranehanana. Nempo nu tiluan unur-unuran teh para mitra, harita Basuri seuri nepi kalalengakan. Ari kamarana ha? Cari jing sia manusia. Kami lapar deure. Di kamari can mangih nyatu. Awas diakan atas ya kuai. Cek Basuri beri jolad nyampurkeun kanu tiluan. Atuh puguh wae para mitra, sarieun nu tiluan teh malah mah teu nolih di naon-naon, tregdeg lalumpatan paheula-heula ngajauhan Basuri teh. Nu keur kasurupan ku siluman. Sanggeus si Urip jeung si Otong katut dununganana lalumpatan mah, kidig Basuri nyampeurkeun kana daging nu gantung. Kalayan teu loba catur deui, deker Basuri ngahanca, ngahampol daging atrah meuni cacamuilan, malah teu dikeuretan-keuretan acan bakat kulapar, ngadaharna digorogot kawas anjing ngegelan tulang. Sanggeus beak domba hiji mah, ngadadak awak Basuri jadi ngagedean. Pangawakan teu beda jeung waktu katitisan ku Sakunca Tarung jeung Mang Itok. Dina kaayaan kitu, jalma sapangeus lemur gunung datar meuni ribut lalumpatan muru warung sate tempat Basuri jajan. Lantaran jalma-jalma jigana teh bae silih bejaan, dibejaan ku si Urip atawa si Otong, yen di warung tempat gawe manehna aya manusa aneh. Teu matak heran para mitra, lamun harita jalma-jalma meninggal geudeut, daratang ka warung sate maksudna hayang lalajo jelema aneh nu disebutkeun ku si Urip teh. Tapi barang eta aleutan daratang ka lebah warung, bareng jeung kaluarna Basuri ti jero warung, kalayan awak geus ngagedean, nempok kitu buriak jalma-jalma lalumpatan deui, meuni rabeng paheula-heula, anu ka kaler, anu ka kidul, ka wetan jeung ka kulon, ngandeuweuh anu ka luhur para mitra. Harita teh tinggorowok patemalan, buta! Ayo buta oi. Itu buta. Ayo buta. Buta. Lumpat oi. Cenah meuni rame rabeng lalumpatan ka unggal madhab. Barudak patingkot seak, kolot-kolot nya kitu keneh. Awewe nu wahwar wehwer nini-nini ngelek samping. Wah, kumaha para mitra kaayaan eta tempat. Lantaran sajabat isieun ku buta teh loba nu kagali. Kolot anu sakuduna buru-buru nulungan budak kalah ka sabalikna. Cul budak diantap derdeg lumpat di babaranting bari gogorobokan. Ari Basuri bungah, loba barudak nu tinggaleun atuh jolad. Basuri ngudag budak nu keur ingkot seak, karawak newak budak dua sakaligus mendingan sagiribil. Kalayan teu loba catur deui. Wow, Basuri geus ngajirim jadi buta. Calawak peluak ngawapkeun budak di cakrem sirana heula. Digayem bari ngajega nangtung. Sora sirah budak digayem menipating derekdek. Kawas urang keur ngadahar sangrai jago. Teu aya buktasna para mitra. Dika kitu na eta Basuri. Atuh puguh kaayaan jadi leuwih ribut. Lantaran jalma-jalma pahibut narulungan budak nu keur diudag-udag buta. Nu lalumpatan burber meuni pabeulit, katamah-tamah keur kitu teh hiuk aya angin meuni ngagelebug tarik naker. Namahan soak ka urang lemur gunung datar. Ngan untung angin teu lila. Bareng jeung leungitna angin Basuri rengseng ngadahar budak dua, malah sanggeus kaayaan jadi jempling mah purengked awak Basuri ngalitikan deui jiga balon anu kempes. Teu lila jeleg balik deui ka urut. Jadi tadi jiga Basuri anu bener-bener Basuri teh, jalma-jalma nu kabeneran nyaksian kana eta kajadian sajongjongan mah colohok bae bengong bari ngusapan dadana. Malah bakat ku kaget, boro-boro manusia dalah dang daunan oge. Nu aya di dinya ngadadak peloi. Terang peloi orang mitra. Ngadadak iyalah saperos anu dilempeh gitu orang mitra.
janten laleles gitulah sanggeus rada lila gero nu ngagorowok horeng si urip manehna sora menit tarik nepi ka sararea ting rarenya. Hei, batur montong diantep mangkeluk sata. Urang karpung euy, kepung. Ceuk si urip bari mangul halu rek neungeul basuri. Nu sejen jadi kahudang wawanena. Ngadenge si urip ngagorowok ngajak ngepung atuh ber we sararea ge para mitra lalumpatan muru basuri harita. Basuri dikepung wakul buaya mangap. Bari mawa pakarang saaya-aya anu pacul, nu arit, nu bedog, anu wah ceuk paripaosna. Gegenir di bawah kabeh anu moal lingis, anu moal tumbak jeung sabangsana. Teu kurang-kurang malah man moal batu sarta dina waktungan sakilat pisan basuri geus pada ningker. Si urip nu pangheulanan teu antapalah deui kieu ngaheumatkeun halu rek narok sirah basuri. Tapi basuri ge gesit alah manan tatit. Sakilat ngarawel bangku paranti diriuk nu jarajan satetea kalayan tilobat catur. Yak bangku nu dipake mapag panarajang si urip kebro. Halu diadu jeung bangku atuh bakat ku tarik-tarikna nu neungeul. Bangku amurasut sapada harita. Burak rakan basuri mending ngaranyug nempo kaayaan kitu sedang si urip geus mimiti ngaheumatkeun di haluna rek mabad suku mahasuri basuri. Untung basuri waspada. Kalayan dina gerakan anu kacida pisan gancangna celepung harita. Basuri ngajaul ngal kaluhur mani bangun anu hampangeunaker plos panarajang si urip anu ngababad angin teh teu ka ponok pangharepan. Gancang halu dibalikeun disabatkeun deui rek ngalat cangkeng basuri. Basuri lain jalma bojore-jore, lain jalma borostrong ceuk paripaosna, jalma anu parantos masagi dina ilmu silatna geus kabaur ku ilmu anu bener-bener nerap dina dirina teh. Barang halu si urip ampir kana cangkeng, kep halu ditewak dua leungeun sarta sakilat diputerkeun bari ditarik satakar tanaga ngan hanya akal. Si urip oge jigana bae lain jelema atah lantaran katempo manehna teu gugup. Bareng pisan jeung basuri muterkeun halu si urip, maju salengkah si urip bari ngadorongkeun halu sakaligus. Teu antaparade srak geduk. Basuri kabeunangan dadana katumuk ku tungtung halu. Aduh, kumaha nyerina katumuk ku tungtung halu para mitra sadaya, mangga cobian nyalira. Aduh. Basuri ngagero lantaran dadana karasa sesek. Kapaksa halu si urip dilesotkeun terus nyekel dadana. Bareng jeung kitu hiuk si urip ngaheumatkeun di halu maksud rek nakol sirah basuri. Hanya kala paneungeul diadu jeung bedog si otong anu sarua hayang niga sirah basuri. Hiuk. Bedog otong murag meneran hareupeun basuri atuh puguh. Basuri meuni atoheun pisan gancang eta bedog dicokot. Sakilat nerajang ka si urip anu keur malaweung hiuk. Bedog basuri nyabat beheung si urip. Tapi hiuk beterang. Pluk bedog basuri ragrag. Lantaran diadu jeung singkup nu diheumatkeun ku salah saurang. Nu ngilu ngoroyok ka basuri teh. Malah sakilat anu ngablesur kana irung basuri. Horeng teh para mitra. Otong. Geus narajang deui ku suku bangku anu potong. Untung. Basuri gesit lep ngelaukeun sirahna. Plos panarajang otong nyabat angin. Ngan hanya ka anu ngilu ngepung geus tambah loba atuh puguh sakuat nage jelema hiji sabuat basuri ngelok bobokong anu najong seak cekuk koloyong bru basuri namru nyium taneuh bari ngagero. Aduh awas ya. Kuatna awak basuri lain lumayan para mitra sadaya. Harita ge bari ngajebut aduh teh basuri gancang ngorejat di hudang tapi keduk tarangna kateungeul ku halu si urip. Tapi ku basuri teu dirasa sakitu mah asa diteke ateul. Kalayan dina gerakan nu kacida gancangna brek basuri deku. Karobak ngarampid suku si urip duanana. Kep kurawil bru si urip namru. Terus sukuna diangkat ku basuri sarta kiribil. Awak si urip diputerkeun. Dipake ngahalangan panarajang nu ngepung. Atuh puguh we nu ngariung bari ngaraponan basuri teh. Teu aya nu wani neungeul lantaran sieun keuna ka si urip. Gero si urip gogorowokan ngenta tulung. Si urip gegorowokan bari leungeun roresan hayang lesot. Nempo kaayaan si urip kitu otong meningarong heap. Bakat ku paur-paurna ningali kala
kalakuan Basuri sok sieun si urip dibelewarkeun kana gawir anu loba batuan. Sanajan palaur kapaksa otong usaha satekah pola rek nulungan si urip, sabuat Basuri muterkeun awak si urip brak. Otong deku terus ngagorolongkeun awak dina gerakan gorolong dage teh para mitra. Rek mimrag suku Basuri kireleng cedak suku Basuri katengar toreang pruk Basuri rubuh bareng jeung si urip. Adu ngapeleuwer maneran kanu keur ngariung ngepung Basuri. Gancangku sararea pada nyangap salamet si urip para mitra ngan teu kuat teu nangtung lantaran lieureun. Atusan teu we diputer-puter. Basuri korejat hudang gagancangan geus nangtung terus cudag cideug jiga bangsat barang geus menungapungkeun balangah dereg-dereg lompat satakal kabak ngan teu sirikna notog-notogkeun maneh. Ari nu keur ngepung Basuri sajongjongan kalah silih reret. Jika nu silih tanyakeun nempo kaayaan kitu pok si otong nyarita. Batur-batur, kunaon kalau diarantep ieu teh ulang arudag. Cek si otong dereg-deg lumpat pangheulana. Bring sarerea lalumpat ngilung udag Basuri tapi Basuri geus kacida jauhna. Lumpatna malah geus teu katempo deui, teuing ka mana kaburna. Tungtungna kapaksa nu ngarudag teh baralik deui. Lantaran uli udag teu kapanggih. Urang lemur gunung datar kapaksa kudu tarima kana nasib nu tumiba. Dua budak leungit jadi korban katelengesan teu katingali tulang-tulangna acan ceuk paribasana. Teu katingali baju-bajuna acan dirames di dahar kabeh eueuh nu nyesa. Atuh harita teh nya tukang warung oge, tukang warung sate narima kana karugian anu lain saeutik. Basuri jongjon lumpat teu eureun-eureun. Sanajan teu aya nu ngudag oge. Lumpatna kebat nuju ka sisi leuweung nu kacida gerotna. Kira-kira geus aya kana setengah jam Basuri lumpat, reg eureun di hiji tempat nu iuh ku tatangkalan, sarta gek diuk dina akar. Brai Basuri ngalaan baju maksudna ngarah teu hareudang teuing. Hiliwir aya angin leutik nebak kana dadana, lumayan tiis sakitu ge. Matak seger karasana bari eureun ngareureukeun capek, pok Basuri ngomong sorangan. Waduh. Dasar keur sial aing ye. Hampir aing modar dikoroyok urang lemur gunung datar. Untung aing bisa kene kabur ti lemur. Mun aing teu bisa kabur, wah, aing teh moal harapan bisa hirup. Meureun santeuna ruksak we awak pada neungeulan. Awak pada nyacag sok sadanyan aing teu nyeri ge. Atawa naon teh aya nulungan aing ka nyeri mah aya aing teh. Dasar bari ngarampaan dadana nu karasa sesak urut katotog halu pikeun ngumpulkeun lelembutan ku siwel ngaluarkeun surutu pelenyun udud bangun nikmat pisan. Sanggeus rada lila kacapena leungit sarta kesang geus garing. Jung Basuri nangtung terus init nuluikeun lalampahan rek muru gunung susuru lemurna aki giri. Basuri lempang gagancangan sieun buriteun lantaran harita teh panon poe geus dengbek ngulon. Sedengkeun gunung susuru masih kena jauh naker, tapi sanajan kitu Basuri teu ngarasa seunggah, komo ari ngarasa putus pangharepanna. Salila di perjalanan, Basuri nyorang ka leuweung tutupan nu kacida gerotna. Dikenca jeung katuhueun jalan tatangkalan pating belegbeg, sagede-gede beuteung muning, surili pating gurawil, bari ciciri hilan patemalan jeung pada baturna, monyet jeung lutung tinggun tayang, dina dahan kai barang nempo Basuri ngaliwat meniting calekroh bari naraek deui kaluhur jiga nu sieun. Sakapeung kapaksa Basuri kudu lumpat ti babaranting lantaran papanggih jeung orai nu galak. Malah sakapeung leumpang nasok bari hahaukan niru-niru tukang moro ngarah bagong sarieunun mun teu ngaganggu ka Basuri teh. Kira-kira wanci tunggang gunung Basuri geus tepi ka suku gunung susuru. Hawar-hawar kadenge sora Cangehgar anu kongkorongok menereang Cangehgar teh hayam leuweung. Hayam nu aya di leuweung namina Cangehgar. Sanes berarti ngukut hayam di bawah ka leuweung Cangehgar sanes hayam leuweung anu lingas teh geuning adi-adi sadaya hayam leuweung namina Cangehgar. Bari nyusutan kesang Basuri teh geus mimiti nyorang jalan nu mananyak meninetek. Cek paribasa teh mah gadoge ampir adek kana tuur. Jalan rumpil jeung tarahal, loba batu malah sakapeung kapaksa kudu nincakan akar jeung laleueur kulukut. Lantaran ku jalan eta arang langka kasabaku jelema.
Hari basuri nya soteh wawanianan ngaliwatan jalan eta, bakat ku hayang buru-buru tepi kanu dijugjug, jeung hayang buru-buru tepung jeung aki jiri, nu nganteur manehna basa ngadeugesan Prabu Anom Lokawisesa. Samemeh panon poe nyusup ka katungangan gunung. Serog basuri tepi ka hiji mumungang nu rada negla. Breh di eta mumungang aya hiji imah nunggal teu boga tetangga. Di sakurilingeun eta imah rajeg tetangkalan, tangka kalapa jeung tangka ramutan, sarta di hareupeun eta imah aya palataran kacida gedena. Teu lila serog basuri tepi ka eta imah, sarta teu talangke gancang basuri ngetrokan panto bari uluk salam. Punten gulan. Aki aya di bumi aki teh henteu. Ceuk basuri bari melong kana panto anu nutup meni rapet. Ari ti jero imah pok aya nu ngajawab malah kabeneran eta teh aki giri nu rek dianyangan ku basuri. Ai saha nu pupuntenan teh ha. Aya aki moal datara ka mana-mani sok we surungkeun pantona. Datara ditulakan. Jawab aki giri ti jero imah atuh pok basuri nyarita deui. Abdi nun pun suri ti Cikarancang ki, ceuk basuri bari nyerungkeun panto lalaunan. Tetela teu ditulakan. Berai panto muka ari geus kitu mah kalacat basuri unggah ka imah aki giri. Geus aya di jero gek basuri diuk hareupeun aki giri. Nu keur mendeko sila ipis atuh pok basuri nyarita deui. Haturan aki. Kumaha damang aki teh, ceuk basuri bari solongkrong harita teh. Ngajak sasalaman ka aki giri. Gap ku aki giri ditampanan bari nyarita kieu. Hehehe, cager aki basuri. Bahasa balikna aki rek tumanya ka anjeun. Kumaha anjeun cager deui? Suri, ceuk aki giri bari neuteup ka basuri meni anteb naker. Pok dijawab deui ku basuri bari ngarekepkeun diukna. Panges toki aya hibar pangdu ati aki di dadanget ieu mah. Abdi teh teu kirang sawios-wios nanging abdi teh juga duh karerepet aki. Rumawi tebih-tebih oge ceuk paripaosna tebih dijugjug anggang di teang. Nya ku abdi teh dijugjug ka dieu oge. Aki samalih teh abdi teh ampir-ampir tiwas disiksa ku urang Gunung Datar. Untung we abdi teh masih keneh tiasa kabur ki. Ceuk basuri mimiti muka carita. Jeung aki giri bangun geus kacida loma. Ari aki giri pok nanya ka basuri jiga nu ngarasa panasaran. Nah boga dosa naon atuh anjeun teh? Da sapira ku urang Gunung Datar oge rek nyiksa teu puguh-puguh lamun urang teu boga dosa mah. Hayang nyaho cing dongengkeun ka aki. Wayahna capek ge da bongan datang terus ngajak ngobrol atuh. Keun wengke ngopi mah lantaran sini ni keur eueuh ongko ieu teh. Cek si aki giri bari ragamang nyokot surutu basuri sabatang. Tengah dago de ditawaran, geus kaburu hayang manten sedengkeun basuri ke hidang nawaran. Nya eta tuki lah. Abdi teh gaduh dosa karon boga warung sate. Peda dagingna seep ku abdi sorangan kitu tah. Eta we da dihitung-hitung teh seep 300 tiir ki. Nanging waktos abdi nyuhunkeun deui, kala-kala lumpat anu bogana teh melipat tarik-tarik. Barang tos rada lami sarumping deui, nanging sanes bade nagih ladang sate. Kala kader atuh ngarepung ka abdi, sahaluna sabadogna. Nya puguh abdi teh kaget ari ditukeun mah. Paksa we dilawan ku abdi teh sate kapolah ki. Der we tarung abdi teh menibuk bak. Ngan hanya kala abdi teh teu kuat ki. Margi nu ngoroyokna seueur pisan tak kitu ki nu mawi ceuk basuri nerangkeun pangalamanana ka aki giri pok nyarita deui. Oh jadi kitu nya kesalahan anjeun teh. Nya salah atuh anjeun teh suri. Ari sabab bisa kuduna mah ulah dilawan anu ngoroyok ka anjeun teh. Gajak nyarita nu bener ngarah teu goreng balukarna jeung teu matak raribut. Tapi keun bae lain nu geus mah geus kaliwat. Ngan anu kudu diingetkeun teh pika hareupeun sangkan ulah 2 kali salah. Daina aki rek tumanya ka anjeun teh suri. Naon pamaksudan anjeun teh nu sabenerna pang-pangna jauh dijugjug anggang-anggang di teang. Padahal lampahan ka dieu teh lain pagawean enteng-enteng.
lantaran kudu ngaliwatan leuweung nu kacida gerot na apaan cek Aki Giri mimiti nanyakeun pasualan anu penting atuh ku Basuri gancang dijawab kalayan dari nakar. Hatur nuhun Aki, abdi teu parantos gasik ditampi gancang dipariksa. Ari saperkawis abdi teu bade nyangakeun sembah hormat ka salira Aki. Dume abdi parantos lawas teu nepangan. Atuh salajengna abdi seja nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan ageng sinareng alit. Dupi kadua perkawis pangna abdi dongkap nepangan ka salira Aki teh. Gaduh hiji pasualan anu meryogikeun pitulung ti Aki sakitu maksad abdi teh ki. Iho kaharti ai palebah dinya nama. Sarta kasalahan anjeun dihampura ku Aki. Tapi anu kudu ditulungan ku Aki teh pasualan naon? Ari sabab da kudu puguh heula atuh. Cicok caritakeun kabeh na bisa ditulungan ku Aki atawa henteu. Cek Aki Giri bari ngusapan jangot anu ngamai nepi kana dadana. Ari panon nu leutik jeung buni katuruban ku halis meletet neuteup ka Basuri. Nu ditanya gancang nemalan. Mangga ku abdi bade dipedar tingawitanana Aki. Dupi anu dianggo bingung ku abdi teh kieu geraki. Cek Basuri bari darak dak harita teh para mitra sadaya ngadongengkeun kalakuanana, ngadongengkeun sagarupa pangalaman ti mimiti menta tulung ka Mang Itok tug nepi ka harita. Kabeh pangalaman Basuri dicaritakeun cek bari paosna beak bersih. Sagala pangalaman pang-pangna nu aya patula patalina nyaeta jeung urusan Mang Itok. Kabeh dicaritakeun tayanu diliwat jeung tayanu disimutan. Aki Giri nu ngabandungan mah diungut-ungutan bari ceruk-cerak bakat ku kaget. Sanggeus beres nyaritakeun sabab musababna pok Basuri nyarita kieu. Da kitu lalakon teh ki. Janten pangna abdi dongkap ka Aki teh bade nyuhunkeun senjata pitulung. Kumaha carana ngalayanan si Itok? Cek Basuri nutupkeun carita anana atuh leng Aki Giri teh ngahuleng. Bari ngadenge lalakon Basuri kitu mah. Sajongjongan gawenangan colohok we bengong jiga nu keur mikir-mikir pijawabeun sedang Basuri ngeluk bae tungkul bari ngadagoan jawaban ti Aki Giri. Manehna teu wani nyarita satungtung Aki Giri can ngajawab mah. Heuleut sawatara waktu pok Aki Giri nyarita dimimitian ku ngadehem heula. Suri. Kasusah nu keur disanghareupan ku anjeun teh kacida beratna Suri. Ari sabab si Itok teh musuh anjeun geus aya dina lindungan Siluman Maung anu katelah Prabu Malondra. Ari nu jadi pamuntangan si Itok nyaeta Ratu Siluman Maung teh Prabu Malondra. Aita Prabu Malondra teh musuh gerot Prabu Anom Lokawisesa. Nu matak berat lamun kitu carana mah. Cek Aki Giri bari ngahulang jiga nu bingung. Basuri ngadenge ceritaan Aki Giri meningarenyag bakat ku kaget jeung heran. Lantaran tete lapisan Aki Giri geus nyahueun kana sagala rupa anu dipuntangan ku Mang Itok, pok Basuri nyarita ka Aki Giri. Uluh, geuning Aki parantos uninga ka siluman anu ngabantu si Itok. Kumaha eta teh lalakon Aki cobi adu abdi pasian terang. Cek Basuri ngurihit ka Aki Giri. Sangkan dibere katerangan ngeunaan Siluman Maung, pok Aki Giri dijawab. Kieu geura Suri. Ari ngeunaan Siluman Maung nu dipuntangan ku si Itok teh. Sanajan ku anjeun teu ditanyakeun oge tang, tu ku Aki mah bakal diterangkeun. Ari sababna anjeun kudu nyaho. Naon-naon anu keur disanghareupan ku anjeun. Lantaran lamun anjeun teu nyaho kana jujutan, teu nyaho kana purwadaksina, tinang tu anjeun moal boga jejer dina ngalaksanakeun parentah ti Prabu Anom Lokawisesa pikeun nyangkalak si Itok. Tapi sabalikna, lamun anjeun geus nyaho kana lalakon nu salengkepna mah, dina prung tarung teh moal bingung lantaran saupama si Itok nyieun reka perdaya. Nu matak ngabingungkeun ka urang moal matak rugi urangna. Contona, waktu anjeun tarung jeung si Itok nu mungaran, lamun anjeun geus nyaho mah kana lalakon nu sabenerna moal ujug-ujug eleh anjeun teh.
Sabab harita si Itok ngan sakadar minta izin ti Prabu Malondra. Sangkan bisa ngerubah jirim tina batu atawa tunggul supaya jadi maung. Tah, nusanya nama anjeun teh ngan sakadar gelut jeung batu. Lantaran bala tentara siluman maung nusanya nama can kaluar harita teh. Tapi kulantaran anjeun can nyaho, ngaran ratuna kapaksa anjeun kudu ngalaman eleh heula. Dasanya nama teu hese ngalawan maung ciciptaan mah. Sebut we ngaran ratuna harita kene. Geus tangtu barisan maung bakal musnah. Sarta bakal baralik deui kana wujud asli. Cah, karek sakitu ge anjeun geus eleh. Komo lamun barisan maung nu sabenerna siga nama sakiceup ge paeh meureun. Tah gitu nu matak perlu nyaho kana lalakon nu sabenerna teh. Sok Bandungan ngarah apal. Cek Aki Giri nyaritana eureun heula. Di selangkung minum cai teh tubruk. Bah Suri pok nyarita itung-itung selingan. Sumuhun ki, mangaku abdi bade di Bandungan margi abdi teh teu kinten hoyong terangna kana lalakon si Itok teh. Waduh sok Bandungan ngarah ngarti. Yo sok pasangkeun ceuli teh yo. Ulah ai dicaritaan teh asup ti ceuli kenca kaluar ti ceuli katuhu. Eueuh hartina lir saupama cai dina daun tales eueuh pisan nempelna. Ulah mimitian ieu nya. Ari Prabu anu Malondra teh ratu siluman maung nu ngawasa sakabeh maung. Tah, ti mimiti maung anu pangleutikna nepi ka maung lodaya nu panggede-gedena. Boh maung siluman, boh maung nu kumelenang di alam rame. Eta siluman maung teh nagarana di Gunung Galitri. Ari anu jadi juru kunci nyaeta Aki Burahol. Nyaeta anu cicing di lemur tenyo laut. Baheula mah Aki jeung Ki Burahol teh sobat dalit. Tapi saprak Prabu Malondra jeung Prabu Anom Lokawisesa mumusuhan. Aki jeung Ki Burahol nya kabawa jadi mumusuhan ngilu beneng deui. Hari nu jadi marga lantaran pangna mumusuhan teh tina pergara parebut wates nagara. Sajabat kitu baheula dua raja siluman teh kungsi perang tanding. Kalayan can aya nu eleh, can aya nu meunang. Nya tungtung nama mumusuhan teh jadi panjang nepi ka ayeuna. Malah duka irah anggeusna teh. Da sakitu lalakon dua raja siluman teh. Ari ayeuna urang terangkeun lalakon si Itok waktu nepungan Prabu Malondra di Gunung Galitri. Ari si Itok teh bisa nanyaho ka Gunung Galitri teh. Manehna dibejaan ku Ki Juralit, si raja lanak sobat madok Prabu Malondra. Kitu tasuri lalakon nama. Cek Aki Giri bari regot minum deui. Para mitra geus kitu atuh Aki Giri nyarita deui. Tah, jadi tetepkeun ku maneh Suri pang-pangna Aki nyarita teh. Hayang mere nyaho ka maneh. Ngan hanya ka di waktuna kabrubeakeun urang tulkeun isu ku etunya. Para mitra kaburu sae waktosna Sir Aki Giri ge.